Bismillahirrahmanirrahim wa nafa'ani bi ulumihim fi darain al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma akhrizni min dulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi waftah li bi ma'rifatil ilmi wa sahini abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal sawiji. Nawa kidul wudu'i utawi pira-pira kang ngabatalakeun ing wudu iku arba'atu asya'a fafat pira-pira perkara. Al awalu utawi kang awal iku al khariju kang metu min ahadis sabilaini saking salah sahijine palawangan roro dadalan roro min kubulin saking kubul au duburin atawa saking dubur. Rihun tegese angin au gairuhu atawa liyane rih. Ilal mania angin mani. Asani utawi kang kaping doni iku zawalul akli ilang akal. Binaumin kalawan sabab turu au gairihi atawa liyane naom. Illa naumako idin angin turune wong kang lungguh mumakinin kang netapaken mak adahu ing panggonan lungguhe yesi qaid minal ardi saking bumi. Asalisu tawi kang kaping telune iku iltiko ubasyaratai rajulin tetamu kulit rorone wong lanang wa mroatin dan wong wedon kabiro ini kang gede karone ajnabiya ini tur kang wawaneh karone min goiriha ilin saking liane aling-aling arrobi'u utawi kang kaping papate iku masuk kubulil adami jepok kubul kang bangsa adami au halqati duburihi atawa undar-undar dubure ieu si adami bibat nirohati kalwan batine tapak tangan au butu nil asobi'i atau pira-pira batine pira-pira dari ji. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon altasna ieu pasal bade martelakeun kana sapirang-pirang anu ngabatalkeun kana wudu. Nawakidul doi ari sapirang-pirang anu ngabatalkeun kana wudu arba'atu asya'a ta aya opat sapirang-pirang perkara. Al awalu ari anu nomor kahijina al khariju eta anu kaluar min hadis sabilaini tina salah sahijina jalan dua min kubulin tina kubul aw duburin atawa tina dubur. Rihun tegasna angin au gairuhu atawa liyane angin. Ilal mania angin mani. Asani utawi kang kaping done iku zawalul akli ilang akal binaumin kalawan sabab turu au gairuhi atawa liyane sare. Ila naumako idin angin sarena jalma anu diuk mumakinin anu netepkeun maq'adahu kana tempat diukna ieu si qaid minal ardi tina bumi. Asalisu ari anu nomor katiluna iltiko ubasyaratai rajulin paaprok kulit dua nana lalaki wa mratin sarang awewe kabiro ini anu gede dua nana ajnabiya ini tur anu lain mahram dua nana min goiri hailin tina saliana hantaya hahalang. Arrobi'u ari nomor kaopata masuk kubulil adami eta jepok kubul anu bangsa adami au halqati duburihi atawa undar-undar duburna ieu anu bangsa adami teh
bibatnir rohati ku batina tapak tangan au butunil asabi atau sapirang-pirang dampal panangan sapirang-pirang dari ji ramo tegesna anu ngabatalkeun kana wudu teh aya opat. Hiji batal wudu teh ku sabab aya anu kaluar tina salah sahijina palawangan dua. Anu kaluar nama angin atau saliana angin seperti kaluar cacing sok sanajan si cacing balik deui ka jero eta batal bae wuduna. Dua batalna wudu teh ku sabab ilang akal. Ilang nama ku sabab sare atau saliana ti sare. Anging jalma anu sarena bari diuk tur henteu obah bobokongna eta henteu batal wuduna. Tilu batalna wudu teh ku sabab paantel kulit pamaget sareng istri anu pada gede duanana tur lain mahram duanana jeung henteu aya hahalang. Opat batalna wudu teh ku sabab nyabak kubul atawa duburna jalma nah nyabak anu anjeun pribadi atau anu batur tur nyabakna ku dampal panangan atawa ku dampal ramo. Wallahu a'lam bishawab.